Kayak segitu gini teh. Jadi punti main karek ya. Cek. Adia tuh, Cak. Lipat jadi kunti teh. Oh ya, ieu geus ucang angge, geus istirahat. Geus atuh, da anu ngajaga kuburan age geus ararinit. Cek. Nah, teh jadi kunti. Nah, hari sia pemikiran token beak, pemikiran gas beak, pemikiran beas beak. Komo ieu anu panglieur nama pemikiran Bang Emo. Lain cek, kurang mah lamun dititah milih mah hayang hirup deui. Nah, ari maneh masih keneh aya cita-cita nu can kalaksanakeun gitu di waktu hirup. Aya cek, cita-cita mah cita-cita teh hayang jadi biduan. Ngan dah sedih kaburu ti galedung. Jadi we kieu akhirna. Ya mah cita-cita hayang jadi biduan, kaburu ti galedung. Ieu beda deui jeung aing. Aing mah heueuh tadina keur genah-genah bobogohan jeung si Karjo datang pamajikanna aing nepikeun ka di seblok ku cai panas. Nepikeun ka ayeuna teh eling-eling aing. Di seblok ku cai panas. Tapi kata eling-eling. Amazing. Kelo. Cita-cita nama ieu aing teh hayang jadi ka pelaminan. Ieu mah kalakah jadi ka kuburan. Sedih, Besti. Aisyah cerik atau sedih? Aisyah, apaan kunti mah susah senang seri tuluy. Entong bisa kana raka. Entong bisa abus kana raka. Soalna can aya info. Anu geus abus bisa kaluar deui. Dek bayar hutang kasih menur. Menur. Kabut guys. Menur. Sama nanya ini bayar hutang ya. Montong dibayar Asia. Lumayan ke shopping bayar ting. Ide sakuan deui. Api-api we. Keur budak areeng. Wes menur lagi. Heueuh ketang mending dipake shopping, dipake bayar hutang. Sakuan deui. Wow. Berhasil guys.